Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan barudak kelas 5 salawasna aya dinantang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Satacan kawitan diajar barudak sadayana urang ngadoa heula. Sasarengan ya sareng kedah semangat diajarnanya. Nah eta ngadoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tah, alhamdulillah. Barudak sadayana dina denget ayeuna ya masih di pangajaran kahiji. Pengajaran kahiji ternyata seueurnya nya indikator seueur. Ayeuna nyaeta ngeunaan kalimah pangajak sareng ngaran poe. Ari kamari mah naon kamari teh? Ngeunaan kecap barang ya. Kecap barang teh naon wae geuning kamari teh nya. Aya anu di kecap barang anu di sakola, anu ngeunaan naon namina teh? Di bumi nya ta eta gitu. Ta ayeuna ngeunaan kalimah pangajak. Kalimah pangajak nya eta ya. Kalimah anu tujuanna bade ngajak ka batur cirina aya tanda seru nya bade tujuanna anu bade ngajak ka batur atanapi karencangan cirina aya tanda seru. Nah, biasana ngagunakeun kecap hayu yu ngajak misalkeun nya. Nah di dieu contohna naon ya? Rani bade ngajak ka Usi, Neneng jeung Usan main backlen. Nah nya Usi, Neneng jeung Usan urang ulin main backlen yuk. Misalkan ta eta. Tanapi contoh nu sanesna kalimatna teh kieu. Ceuk Rani, Usi, Neneng jeung Usan hayu urang main backlen kitu nya. Tah ditungtungan ku tanda seru. Nah, janten ditungtunganna ku tanda seru eta kalimah pangajak teh. Tah kitu nya. Panginten dina bahasa Indonesia ge barudak sadayana tos paraham panginten nya kalimah panjang pangajak teh sapertos kumaha. Nah, misalkan naon namina teh? Rani misalkan hayu urang ke perpustakaan gitu. Ta eta nya kalimat pangajak. Misalkan deui misalkan Lilis hayu urang tuang heula yeuh ah. Nah gitu. Nya imni asa lapar kieu ieu. Tah eta kalimat pangajak. Tah ieu sadayana ngeunaan kalimah pangajak. Tah ayeuna ngeunaan ngaran poe. Tah barudak sadayana panginten atos uninga nya ngaran-ngaran poe. Dina bahasa Indonesia mah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tah dina bahasa Sunda mah ieu namina teh aya Senen, aya poe Salasa, aya Rebo, aya Kemis, aya Jumaah, aya Sabtu, aya Ahad. Tah ieu. Poe ayeuna. Nah, poe ayeuna poe naon? Poe Senen. Isukan poe naon? Maju sapoe ti poe Senen. Ya, isukan poe Salasa, besok hari apa? Misalkan hari ini hari Senin, besok hari Selasa. Nah, pageto maju 2 poe ti poe Senen. Nah, Senin, Selasa. Gitu. Ya. Besoknya lagi hari Rabu. Hari Rebo, poe Rebo. Kamari, nah kamari ya. Mundur sapoe ti poe ayeuna.
Nah, kamari teh. Mangkukna mundur 2 poe ti poe ayeuna. Nah, mundur 2 poe ti poe ayeuna. Pami kamari mah mundur sapoe. Kamari. Misalnya kemarin hari Senin, ya. Mundur sapoe ti poe ayeuna. Sekarang hari apa? Rabu misalnya, ya. Gitu. Tah, ayeuna tak ieu. Ayeuna poe Senin. Hari ini hari Senin. Isukan, nah besok hari Selasa, maju sapoe ti poe Senin. Pageto poe Rebo, maju 2 hari ti poe Senin. Nah, jadi maju poe hari pageto, ya. Esok lusa, ya. Maju 2 hari dari hari Senin. Mun ayeuna poe Salasa, nih contohna. Isukan poe Rebo. Nah, maju sapoe ti poe Salasa. Isukan poe Rebo, maju sapoe ti poe Salasa. Pageto poe Kemis. Nah, tangke pageto teh poe Kemis. Maju 2 poe ti poe Salasa. Nah, maju 2 poe, ya. Ti poe Salasa, Rabu, Kamis, ya. Selasa, Rabu, Kamis. Maju 2 hari. Kamari poe Senin, sabab, nah, mundur sapoe ti poe Salasa. Nah, mundur, ya, kamari. Oh, kemarin hari Senin. Nah, ya, sekarang hari Selasa. Mangkukna poe Ahad. Nah, mangkukna teh kapan? Sabab mundur 2 poe ti poe Salasa. Nah, jadi mundur 2 hari dari hari Selasa, ya, mundur 2 hari. Jadi mundur tuh ke belakang, ya, gitu. Jadi misalkan hari Ahad, poe Ahad, sabab mundur 2 poe ti poe Salasa. Nah, kitu saterasna, ya. Paham? Barudak kelas 5 sadayana. Nah, mung sakitu ieu materi ayeuna teh nyaeta ngeunaan. Tadi ngeunaan naon? Ya, ngeunaan kalimah pangajak sareng ngaran poe. Nah, eta. Nah, oke, barudak sadayana ngerjakeun halaman 11 nya, kaca 11 anu ngaran poe eta. Gitu. Ya. Paham? Gitu, ya. SD Alijah, unggul, cerdas, berakhlak. BDR, belajar dari rumah, tetap semangat dan ceria. Hapunten anu kasuhun bila kalepatan, ya. Berdak sadayana anu tacan ngumpulkeun tugasna diantos ku ibu, ya. Ta eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.